Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tiasa tepang dangu deui sareng Mang Iday dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui ku Mang Iday didongengkeun. Jejer atana pilalakon anu ayeuna nuju dipedar teh nyaeta anu judulna Si Buntung Jago Tutugan karya Bapak S. Sukandar anu ayeuna ditulis deui tanapi disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga atuh urang Bandungan wae kumaha saterasna lalampahan Si Buntung teh. Mangga urang kawitan wae nya palawargi. Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka dina hiji poe Andi kencling wae manehna init ngajugjug ka lemur hujung. Anu maksudna nyaeta rek nepungan nyetar sia. Si ruyuk mah teu dibawa sabab sok sieun matak ngagaruahkeun pang-pang namah pikeun hayam-hayam urang lembur anu sok pating barakatak sarieun. Barang rek anjog ka imah nyetar sia. Ani anu can apaleun lamun ayeuna mah Ki Jantra teh geus aya di bawah kakawasaan Karna alias si Jakalara. Manehna ngaraneg sabab ningali di luareun imah Ki Jantra loba jalma-jalma anu tayalian ti Bahrawi Wigena anu ayeuna mah tos ngagabungkeun diri geus ngagabungkeun diri ka Jakalara. Ani rada heran oge manehna keuat nguliwed ka sisieun tangkal anu pernahna deketeun imah Ki Jantra. Andi tuluy ngadedengekeun naon-naon wae aya kajadian di imah Ki Jantra. Panonna mencong ka imah Ki Jantra. Manehna kaget. Nah Bahrawi bet bisa ngahiji jeung Ki Jantra apan satadina mah manehna teh satu jeung Ki Jantra teh. Sabot keur kitu kadenge aya sora awewe anu jejeritan sarta jejebris sesentak siga anu keur nyarekan. Sora nyitar sia? Cek Andi bari nguliwed nyumput dina tangka johar. Can oge rasa kakagetna sirna manehna ningali hiji awewe anu lumpat di tukangeunana aya nu ngaberik hiji jejaka payalian ti Karna alias si Jakalara. Andi beuki reuwas ningali kitu teh. Ngan dina hatena teg wae lamun nyetar sia teh keur aya dina bahaya. Teu loba mikir deui ngan cerelat gajleung bae Andi ngaberik. Dina waktungan sakoteap manehna geus bisa ngudag. Dan taparah deui ngan karaok wae si Jaka anu tayalian ti Karna anu ayeuna geus nyamarkeun ngaranna jadi Jakalara teh ku Andi ditewak pepeteuyanana. Hai. Saha si aing? Koplok. Karena ngaraneg ret kana leungeun kencana tetela buntung semet pigeulang. Ku kituna geus teg bae yen ieu teh musuhna Bahrawi. Tela kisanak. Eta naon perluna Andi kang udag-udag nyetar sia? Alah, naon hubunganana sia si lain teh Buntung? Aya hubungan naon sia jeung nyetar sia teh ha? Sia rek ngangan panyakit. Memang deuleu sia teh ku aing keur diteteangan. Cek Karna bari ngepeskeun leungeun anu saterusna ngahiuk ngirimkeun tanjokan dina gerakan gugur gunung tutungkusan ujung kulon. Abong manusia ukur warugana hungkul sia mah ditanya teh. Cek Andi bari nakis ku leungeun buntungna.
lain dikira wasna karena sabab kakara aya jalma anu bisa nakis gerakanana bari teu kerel-kerel. Paingan cek Bahrowi cenah leungeun buntung Andi teh kacida hebatna. Mikir kadinya karena teu loba mikir deui sabrut bae narajang masih dina jurus gugur gunung anu maksudna lamun ditakis deui siga tadi manehna rek ngagunakeun gerakan sero nyusup disusul ku jurus caladi noktrok. Tapi ijiran karena teh salah, Andi dina ngayonan panarajang teh gentak ngagunakeun jurus tapak jalak walisan ti pamardaka teu menge deui leungeun katuhu Andi ngaplesur nemrag kana dadana. Tacan oge kuda-kudana ajeg leungeun buntung Andi geus ngahancak kana carehamna. Goblok teh. Cacak lamun lain ninggang kakarna anu geus ngagem ajian batu karang geus tangtung nyengsol tacarehamna sarta huntuna bisa muruluk. Tapi manehna mah teu regrog-regrog, sok sanajan ari ngagerung mah geus pasti sarta awakna langsung ngagedebut. Koejat karena hudang deui amarahna geus teu kabendung deui saumur dumelah kakara ayeuna aya jalma nu sanggup ngaragragkeun manehna. Kajurung ku amarah anu geus ngagugudag sebrut bae manehna narajang dina jurus badak Cihea nu matak bahayana teh ayeuna mah anu diwangun jadi cula badakna teh lain dampaleungeuna tapi ku bedogna. Andi anu can nyaho kahebatan jurus badak Cihea teu sagawaya dina pangmikiranana geus yakin yen lawan anu disanghareupan teh teu bisa dianggap enteng. Sabab geus kabuktian sanajan tadi carehamna dihantam ku leungeun buntungna siga nu teu kerel-kerel. Sebrut bedog anu diwangun jadi cula badak teh nyuruntuh sakilat Andi nyabut siku-sikuna tang bedog teh ditakis maksudna mah Andi teh rek langsung ngagunakeun jurus capit hurang tapi lain deui kagetna sabab leungeun anu keur nyepeng siku-siku teh bantrok jeung hiji kakuatan anu kacida hebatna. Ku kituna Andi satengah ngareunteutkeun awakna sangkan teu nepi ka ngadeprak sanajan ari siku-sikuna mah masih napal dina bedog lawan. Tapi Andi geus kaget deui wae lantaran beheungna rek ditobros ku gerakan caladi noktok. Ku kituna sakilat Andi ngajauh ka tukang bari narik siku-sikuna. Karena terus nyuruduk bari bedogna rek ngahanca sirah, Andi anu geus katalanjuran narik siku-sikuna kapaksa nakiskeun leungeun buntungna kana bedog anu terus nyuruntuh. Cek! Bedog awor jeung leungeun buntung Andi. Ayeuna mah karena anu ngaranyug teh lantaran bedogna nepi ka ngoleweng akibat daya bantrokna tanaga kakuatan batu karang jeung leungeun buntung anu memang geus dilatih saumur-umur. Anu ngajadikeun karena nepi ka ngejat. Hahaha. Hebat oge sia teh buntung. Tapi ulah wak kagede hate deuleu anjeun. Si Jaka haram lamun kudu ngejat ti pakalangan. Karena ngagorowok. Nyitar sia sanggeus nyaho anu andon suka bebela teh bebende hate anu matak masket jadi pamepes hate langsung ngagero pinuh kabungah bari geuat ngadeukeutan Andi. Saha eta teh Itar? Laki pika sebaleun Kang Andi datang rek ngaguna si kakak Itar. Geningan nah Ki Jantra ngantep Itar. Cek Andi tapi nyetar sia ukur humandeuar teu bisa nembal sabab manehna ngarasa disogrogeun ku anu jadi bapak supaya ngalayanan ka eta lalaki. Mohon puguh pun bapak oge parantos tunuk taluk sadayana. Bahrowi sareng anu sanesna oge ayeuna mas janten ngahiji Kang Andi. Oh kutan atuh hebat oge meureun ieu jalma teh Itar. Mohon kadewe Kang Andi. Montong talete si Ani hayang ka nyetar sia mah bejadkeun heula ieu dadak kaula si Jaka. Karena bari nepak dada. Teu kudu dititah Jaka ka dieu manusia bejad. Cek Andi bari malangkeun siku-sikuna dina dada. Antosan di sisi Itar. Keun ieu mangkuluk teh urang warah. Lalajoan we Kang Andi. Cek Andi bari maju sababaraha lengkah.
gede kawani sia mah buntung. Hah, awas ya. Cek karena bari sebrut deui narajang make jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Sangkaan karena Andi bakal ngegunakeun deui jurus anu tadi nalika pereupna nyewuk rek ngedagor cukang irung. Andi gentak nyerongkeun badana ka katuhu bari des leungeun kencana dipake ngagentus pigelang karena bareng jeung eta Andi nyerek kabeng-bengkeun kadua leungeun sarta tuurna nyerocos rek ngabeset dada dina gerak merak ngibing. Sok pereup Andi maksudna rek dipake meupeuh-peuh ceuli karena anu geus nyampek ngarasa aya angin anu nebak kana sirahna lap karena ngalalapkeun sirahna dina jurus sero nyusup. Bret leungeun katuhu Andi ditakis sajurus jeung ngangsodkeun suku katuhu dua lengkah siku karena nyewuk ti handap rek ngedagor gado. Tapi sakituna mah Andi surti kana bahaya gentat nungkupkeun dampal leungeun katuhuna tapi harita mah Andi katipu oge ku gerakan karena dampal leungeun kenca karena ngadius dina jurus gurame ngapintih sarta teu anta parah deui jebrot ngahancap palipis tuh do Andi ngagero oge karasa pisan peureus nepi ka cipanona langsung ngucur. Waktu karena rek nyusul tepus ku tenggelan ujungan ngan sagilak Andi muterkeun awak 180 derajat dina jurus pangalmui. Cok Andi anyaho-nyaho geus aya tukangeun. Sakilat Andi nimpungkeun leungeun kenca maksudna rek dipake mapang punuk tapi karena teu eleh rancing geus bari malikeun badana leungeun katuhuna dipake mapag. Des jeregjeg karena kabawa ku tanaga sarta leungeunna karasa komper. Ningali kaayaan kitu Andi teu miceun kasempetan bari luncat sahibas dada narajang make jurus landak nobros gunung bari ngagorowok. Rubuh saja ka. Pereup Andi nyuruntul. Ait acan buntung. Karena gentak ngejat dina jurus jeler kasaatan bener harita mah karena ngaku kana kahebatan Andi anu dina nyerangna teh estoni ngombinasikeun sagala jurus anu hese pisan ditebakna. Nya bener sia mah pandal teh jaka. Cek Andi bari narajang deui make jurus nemrak jagat bari ngalayang sahibas dada leungeun katuhu nyuruntul dihareup sedengkeun leungeun kencana geus siap keur nyusul tepus tuurna nyolocos rek ngabentur dada lawan. Jurus andalan Bahrawi anu kacida hebatna tapi karena apal kana jurus ieu mah sabab pernah digunakeun ku Bahrawi waktu harita padungdung. Keur mah manehna saaneng-anengna meunang pangkemblengan ti sababaraha guru komo deui elmu anu diwariskeun ti Bah Jagur anu pinuh ku elmu kawedukan sarta kadugalan. Sakilat karena ngalalapkeun awakna dina jurus sero nyusup geus kitu ngaporengkal ka tukangeun Andi bari langsung ngagunakeun jurus gugur gunung ngahantem bobokong. Andi anu harita masih ngalayang anu akibatna kacida pisan hebatna oge Andi nepi ka nyirorot tapi lain deui mata krewasna dina labuhna teh datangna ajeg sarta bari langsung nyang hareup ka karna. Memang harita Andi gawat ngagunakeun jurus cak-cak murag warisan ti pamardaka. Gitar sia anu nyaksian kejadian kitu teh nepi ka ngejerit sarta bari deuk lumpat muru Andi. Tapi barang ningali Andi geus ajeg deui manehna kacida bungahna. Anu keur di jero imah Ki Jantra lain deui rewasna ngadenge di luar aya nu raribut teh gentak kabayanana muru ka barang breh teh kabeh oge eueuh nu teu kaget leuwih-leuwih Bahrawi saeutik oge manehna mah teu kapalingan. Gening si buntung oi. Nyamperkeun sorangan mangkruk teh oi. Eksitornya wasian ke buntung. Cek Bahrawi bari nyakakak. Montong loba pamatuk Bahrawi ngejadog. Hoream aing ngeributan jeung si laing. Bongan si laing mah teu beda jeung hayam lisung. Sok kabur ti pakalangan guguru deui we sing bener tah si Jaka oge lumayan pangabisana mah cek Andi ngeyehkeun Bahrawi bari muji karna. Kurang ajar sia meributan ku aing padaran sia cek Bahrawi bari nyalantang si Ganuk. Heueuh aya kawani kitu soteh pedah we hareupeunna aya karna dari dina jero hatena mah kecing lah kecing Bahrawi teh.
Sok Bahrowi jeung Wigena maju rek ngarepuk ngan Ki Jantra anu henteu teh manehna mah bingung wae nu aya komo deui mireungeuh nyetar sia aya di tukangeunana anakna. Dageus puguh Andi datang teh memang ngabelaan anakna anu rek digunasika ku Karna. Harita teh waktu Karna datang ka imahna manehna ningali nyetar sia manehna langsung menta ka Ki Jantra. Ari Ki Jantra teu bisa kumaha da puguh geus jadi patalukan sanajan hatena mah temikeun lamun anakna dibikeun ka Karna anu tabeatna jauh pisan jeung Andi. Ari nyetar sia waktu Karna rek kurang ajar oge manehna teh ngalawan nganya kitu keur mah pangawakan awewe katurug pangabisana jauh aya di sahanapeun Karna dina ngalawana oge eueuh hartina. Bisa kumahaeun lamun seug Andi teu mampu ngalawan Karna geus tangtu meureun ka dituna teh anakna jadi korban oge. Leheung lamun bener kumaha lamun ngan saukur dijieun kaheureyan kitu geurentes hate Ki Jantra. Ret manehna ka Andi anu kaayanana teu regrog ret deui ka nyetar sia nu aya di tukangeunana. Ki Jantra nyeredet hatena mireungeuh nyetar sia ngadon miceun beungeut. Geus kabaca ku manehna lamun nyetar sia ngarasa ditengteinganan ku nu jadi bapa diparabkeun sina ngagadabah ku mangkluk durjana. Hahaha, kumaha petasi laeng bontong. Cek Wigena anu masih boga perasa penasaran sabab pernah dibuburak waktu ditutugan. Bau Wigena sor maju kabeh sakalian. Si Andi moal ngejat sanajan satunyang beas. Komo nyang harupan jejebolan model si laing mah moal disanguan ku aing. Andi anu geus gilig hatena teu ieu ngebrehkeun rasa gimir. Terjadi hariwang sok sanajan kudu ngalaman ngababatang oge ari keur ngabela bebeneran mah. Kadius aku aing di podaran. Urang bebekeun teh siapa bangus buntung. Bahrowi hoak nama teu eleh ku Wigena. Plet maneh mah Bahrowi siga anu heueuh ayeuna we sia pewe wani babacot geuningan ti heula mah sia teh ngadon kabur deuleu ceuk aing oge ngajedog wae hayam sayur mah guguru deui anggur mah tah. Pok-pokan Andi ngadengena mata krungsep tapi waktu rek sajeng-jengeun narajang Karna kaburu ngomong cicing Bahrowi teu hade ngarepuk mah keun wae si buntung mah bagian aing deuleu caricing we sia. Ceuk Karna bari mere isyarat sangkan marunur. Saksian Pak Jantra anu unggul tangtu bisa ngamilik nyetar sia. Pokna Karna ngomong kitu ka Ki Jantra. Kang Ani kumaha atuh Kang? Nyetar sia ngalengis manghariwangkeun sok sieun Andi ngalaman asor. Tenang Itar, tenang. Pasrahkeun we ka Kang Ani moal burung disang harepan. Ngadoa we ka Nu Maha Kawasa urang mah teu daya teu upaya sabab nyawa mah lain urusan manusia. Kang Ani ridho lamun kudu ngababatang dina ngabela bebeneran ngabela Itar. Andi ngomongna tatag sorot matana seukeut neuteup si Jakalara alias Karna anu harita geus saya garek narajang. Alah sia montong loba babacaan buntung anguran mah tarimakeun yeuh tutungkusan ujung kulon. Ceuk Karna bari sat ngesat bedogna. Sebrut bae narajang dina gerakan kolecer muih congo bedogna ngubang lir mata bor anu katempona jadi mangpuluh-puluh congo bedog. Puguh we mata kaget pikeun Andi mah sarepet wae manehna oge ngalugas bedogna. Jurus kolecer Karna teh nyuruntul. Jurus kolecer Karna terus nyuruntul rek ngacak-ngacak badana. Cek Andi bari panonna mah seukeut nitenan congo bedog lawan. Rada saber oge ningali kitu mah Andi ukur bisa mundur bari mikir kumaha carana ngalawanan gerakan lawan anu sakitu cepetna. Teu lila Andi inget kana jurus pangalmuih. Teu talang ke deui ngagentak ngajorelat ka tukangeun Karna bari nyabatkeun bedogna.
Tapi hampir bae manehna ngalaman bobor karahayuan sabab kalawan teu disangka karena malikeun badana trang bedog anu ditakis nepi ka nimbulkeun buricakna kembang seuneu. Dina bantrokna dua bedog ani lain deui rewasna lantaran bedogna katarik ku hiji kakuatan anu meh-mehan ngabalukarkeun manehna ti jongklok lamun teu buru-buru ngalepaskeun bedog. Lamun teu buru-buru ngalepaskeun bedogna sarta terus ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Montong ngajat buntung, cekarna bari terus nyedet. Andi teu nembalan manehna ukur mencrong gerakan lawan bari terus mundur. Bingung kumaha ngalawananana, keur mah karuasna oge tacan leler. Mikiran saga ilmu anu pernah ditampati pamardaka Bray inget kana jurus ulin madi anu can pernah digunakeun ku kituna. Set nyabut siku-sikuna pikeun nyoba-nyoba ngabendung bedog lawan nu gerakan ngabendung bedog lawan ku gerakan capit hurang anu saterusna rek disusul ku tenggelan kadet. Waktu bedog karena nyuruto sakilat Andi ngabendung ku siku-siku dibarengan ku tanaga simpenanana. Tak 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 bedog karena pentok yang gerakan capit hurang bareng jeung ngaheunggeuna bedog karena anu katahan siku-siku sakilat leungeun buntung ngaheat dina gerakan kadet. Hasilna luar biasa ari dek. Hasilna luar biasa ari dek leungeun karena dihanca ngejerete karena ngejerete sarta ngajaul bari bedogna lepas. Andi sautik oge teu miceun kesempatan hiuk leungeun buntungna ngadius kana gado joblon. Aduh, koplok sia. Karena langsung ngawowong bari nungkup gadona lantaran karasana lir di babuk ku besi. Brak wae manehna nangkarak. Tapi kangaranan anu geus dieusian ajian batu karang karena langsung ngorejat sarta sabrut deui naraja ngagunakeun jurus badak cihea. Andi kaget ku kakuatan lawan kentak manehna nyerong ka katuhu bari ngababuk leungeun katuhu lawan anu nyuruntul. Tapi dampa leungeun katuhu nu mangrupakeun cula badak rek ditakis teh sakilat ngulawit ka handap sedengkeun leungeun kencana dina gerakan calade noktok rek nobros dada. Geus kitu leungeun anu tadi ngulawit ka handap teh ngageduk kana iga burung. Geduk. Andi ngerasa iga burungna asa remuk sabot gitu karena sakilat ngirimkeun tenggelan ujunganana tapi Andi masih kaburu nakiskeun leungeun kencana. Kabeh anu ningali nyangka yen Andi poe eta mah pasti rubuh. Rubuh Andi. Cekarna bari ngaheat. Des, tenggelan ujungan bantok jeung leungeun kenca Andi anu balukarna Andi ngarempeyek taneuh anu ditincak karasa ingeung. Leungeun kencana karasa komper sarta teu bisa digerakkeun ku kituna gentak Andi ngalabuhkeun awak dina gerakan heula ngagalaplak bari langsung ngababadkeun leungeun katuhuna kana bitis lawan dina gerakan leled samak. Balukarna karena kudu ngajaul pikeun nyalametkeun sukuna. Korejat Andi hudang bari nyamar bedogna satungtung leungeun buntungna can bisa digerakkeun kapaksa manehna kudu ngagunakeun bedog. Hiuk Andi miheulaan narajang ku bedogna dina jurus gelap ngampar sanajan kaget oge ku gerakan lawan nu sakitu hebatna anu dina narajang teh murudul ku sabetan bedog anu dikombinasikeun jeung jurus turih wajid ajaran Timad Dasim karena masih sempat hohoak. Pek Andi. Kaula moal ngagunakeun pakarang deuleu. Cekarna bari kentak ngagunakeun jurus pucuk awi ketebak angin. Puguh we bedog Andi teh ukur huak hiuknya betan tempat kosong. Andi anu memang tibu budak pantang eleh sajeroning kitu teh manehna mikir neangan kalemahan lawan. Lila-lila mah kapanggih oge nya eta dina ngawangun gerakan pucuk awi ketebak angin teh ukur awakna wungkul anu gerak. Sedangkeun sukuna mah tetep teu robah ukur ngeser-ngeser saeutik. Geus kitu mah Andi sakilat ngarahgakeun awakna bari ngaheumatkeun bedogna kana babajeg lawan dina jurus leled samak. Hiu, jeus seseket bedogna ngahanca buah bitis karena kontan ngajauh bari sukuna merengkel. Andi lain dikieu kagetna mireungeus suku lawan siga anu teu cecel bocel. Taya getih nu ngecrak padahal sidik tadi teh pangadekna nangel pisan kana bitis lawan. Anu leuwih mata kaget eta bedog anu keur dicepeng oge nepi ka lesot tina perahna. Teu beda jeung nu diadukeun kana batu karang. Ukur calanana we nu rangsak.
Tapi nyerina mah tetep we karasa ku karna teh nepi ka muringis oge ku kitu nama. Karena kacida nafsuna mireungeuh gerakan kolecerna bisa digagalkeun kalawan teu micen kesempatan ka Andi anu keur olohok sebrut wae narajang dina jurus sacepet nyawa warisan Ki Mursid anu jadi akina. Maksud teh jurus si pecat nyawa palawargi. Warisan Ki Mursid nu jadi akina karna. Leungeun kencana ngangkang dikombinasikeun jeung tenggelan ujungan rek ngagebug punuk, sedangkeun ramo leungeun katuhuna geus nyocos dina jurus caladi noktok rek nobros ke genggerong. Andi kentak ngalalapkeun awakna bari nakiskeun leungeun katuhuna anu yayeuna mah geus teu nyepengan bedog, sedangkeun leungeun kencana anu geus pulih deui siap rek ngagedor dada lawan sarta maksudna mah rek ngagilek kagigir ngan hanjakar leuir teuing. Memang ramo leungeun lawan anu rek nobros genggerong mah bisa ditakis, tapi leungeun lawan nu kenca dina tenggelan ujungan geus teu bisa disingkahan. Nah gejret satakerna kana tak-tak Andi bareng jeung eta leungeun buntung Andi dina kakuatan tanaga sapinuna teu kaampeuh deui ngahabek kana hulu angeun karna, sedangkeun leungeun katuhu Andi ngajamret kana beuteungna gerakan cakar heulang anu balu karna pikeun duanana kacida hebatna. Lamun karna mah jeblag ka tukang sarta tuluy gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup, sedang Andi mah nepi ka ngarempeyek sarta panonna burial buncelik bari sarua ngutahkeun getih. Robah Rowi jeung nu sejenna maraju rek ngaraponan Andi anu geus teu walakaya, tapi orok kaya nyetar siah anu tita tadi teu jauh ti Andi ngagentak nyamar bedog karna nu ngagoler. Terus ngajaga bari malangkeun bedog dina dada hareupeun Andi anu masih babalongkengan ngutahkeun getih. Hasok sia teu gablek ka era maraneh. Rajeun teh wani kan geus teu walakaya. Nyingkah. Bis lamun teu hayang tah ku aing genggerong teh sia dipabroskeun. Wani ngaganggu buukna salamar getihna satetes ulah sambat kaniaya. Nyingkah. Nyetar sia tandangna semu ngancam atuh puguh we Bahrowi jeung nu sejenna ngarempod. Lain sieun ku nyetar sia tapi ngaragangan Ki Jantra. Moal mungkin cicing Ki Jantra oge lamun seug anakna dikarepuk anu tangtuna anak buahna oge pasti baris bebela kanu jadi gegedugna. Keur kitu karna nyarita baris setengah humarurung. Antep si Ani mah hancangan aing antep. Bru deui karna teh Namru bari ngutahkeun deui getih. Atuh gancang diboro ku Ki Jantra anu saterusna dibawa asup ka jero imah. Padahal mahnya si karna teh podaran we sakaliannya. Da geus teu walakaya ieu. Aduh, Nang Aep, Nang Yeng, moal rame atuh. Ayeuna langsung dihabak mah ku Mang. Moal rame, moal atuh beres we dugi ka dieu pangintanya. Poharanya palawargi. Bahrowi katutwigena oge nuturkeun teu tulus rek ngaraponan Andi teh. Kang Ani, naon nu karaos? Kang Ani, Kang. Nyetar siah geuwat muru Andi nyaritana pegat-pegat bari Cipanon murubut ngarasa watir ningali kaayaan buah hate nepi ka kituna. Itar awak Kang Andi asa remuk itar asa remuk. Andi ngajawab bari humargung brai panona bentak neuteup nyetar siah nuker nyangkeh sirahna. Itar sora Andi meh teu kadenge. Keur kitu kurunyung Ki Jantra nyamperkeun terus nitah balik ka nyetar siah. Mimitina mah nyetar siah mugen sabab ngarasa hariwang, tapi akhirna mah nurut eta oge dipaksa bari digusur. Bari lempang teu weleh ngareret ka Andi bari Cipanonna juuh murubut teu eureun-eureun.
Andi geus rada jagjag mah geuwat ngaleos maksudna rek terus balik ka Cipancar. Palawargi sadayana ayeuna urang nyarioskeun eta anu sejen waktos we nya da teu kacatur Andi di jalana kitu. Bilih aya patarosan nah cenah jol-jol ka dieu mun mangga urang lajengkeun deui. Ukur ka pamardaka Andi nyaritakeun yen manehna teh geus ngalaman padungdung jeung hiji jalma nyaeta hiji jajaka anu kagetna Andi teh diebrehkeun ka pamardaka, dicaritakeun ka pamardaka. Lamun manehna teu teraku pakarang, lamun manehna teu ngagem ajian batu karang mah atawa manehna teh ngagunakeun susuk dina awakna, nya eta cigana mah antara dua eta, cek pamardaka. Susuk besi Aki, cek Andi. Is lain atuh Andi, ieu mah susuk khusus anu diasupkeun kana awakna. Tapi teu kudu bingung, sanajan daging atawa kulitna teu teraku pakarang oge, ari palebah panon mah kabeh oge eueuh nu wedug Andi. Atawa lamun bedogna diguratkeun heula kana taneuh mah sabab asal muasalna manusa mah tina taneuh Andi, jeung bedog oge bahanna pan asalna teh tina taneuh. Piraku teu camal tah elmu kawedukanana teh, cek pamardaka ngawawadian sarta merebong bolongan. Sumuhun engke mah bade dicobi Aki. Dicobi kumaha Andi? Muhun upami engke abdi patelak deui sareng manehna. Ieu da dengekeun Andi, Aki mah mere bong bolongan hungkul, mere bong bolongan soteh lain maksud nitah sangkan hidup ngahaja boga niat mateni jalma. Jeung lamun bisa mah perkara rek males ka nyeri kabahrowi oge, sabi-sabisa mah ulah diniatan ku hayang ngalapati Andi, cek pamardaka daria nakar. Har, nak kumaha kunaon kitu sababna Aki? Andi semunu heran. Ieu Andi sababna teh ari maehan jelema teh kaasup salah sahiji dosana anu panggede-gedena Andi, sarua jeung megatkeun rahmat pangeran. Sanajan bener eta jalma teh geus mateni bapa urang, sabab urang mah taya hak pikeun ngahukuman. Janten kedah kumaha atuh Aki abdi teh? Ya lamun bisa mah cukup we nepi ka manehna ngaku kana kasalahan. Komo deui lamun bisa mah sangkan manehna babalik pikir. Sabab naon Andi? Lamun hidup nepi ka bisa males pati ku cara mateni. Loh, jeung batuk deh Andi alah Aki teh ya. Lamun hidup nepi ka bisa males pati ku cara mateni, eta tangtuna ngan saukur pikeun muaskeun hawa nafsu hungkul Andi, anu jaga pasti aya pertanggungjawabana di yaumil akhir. Lantaran hidup geus ngalakukeun hiji dosa anu kacida gedena, anu hese menang pangampura ti pangeran Andi. Lamun teu benar-benar dina nobatanana mah naon cenah disebut salah sahijina dosa gede teh lantaran masih aya keneh dosa gede-gede sejena. Anu diantarana yang nginum teh nginum arak jeung naon bae anu saukur matak mabok. Terus mapandikeun zat Allah Subhanahu wa ta'ala jeung barang anyar alias ngaku aya pangeran sejena. Terus jinah
ngadahal harta anak yatim atau ngantep ka anak yatim jeung nu sejen-sejena tah kitu Andi. Pamardaka panjang lebar. Hatur nuhun Aki kana sagala wejanganna katampi pisan ku abdi disimpen dina embun-embunan. Mugia abdi ditebihkeun tina sagala rupi anu nembe disebatkeun. Cek Andi bari tungkul ku kitu namah ngerasa kagagas ras ku kanyaahna Pamardaka komo deui pas ngomongkeun anak yatim. Jadi ras kana dirina pribadi sasat lamun teu aya nu mikaheman bisa kumahaeun meureun nasibna. Ras deui inget kana kanyaahna Ki Sahudi jeung bi'na anu geus daek ngurus sarta mikanyaah ka manehna. Sasat lamun teu kulantaran manehna meureun dirina moal bisa deui nyaksian meletek sarta surupna panon poe. Teu karasa panonna mimiti karasa panas anu satuluyna berbei cipanonna murubut teu bisa ditahan deui. Ukur 3 poe Andi aya di imah Pamardaka teh. Poe kaopat mah balik deui ka Cipancar. Sadatangna ka imah manehna mah langsung ngaringkeb maneh we. Ku kitu mah masih bingung ari ras kana papatah Pamardaka. Memang eta oge kaharti tapi hatena tetep can ngarasa puas lamun can males pati ka Bahrowi. Anu geus mateni bapana sarta anu ngabalukarkeun leungeun buntung sarta cacad saumur-umur. Tas deui kakarna jalma anu meh-mehan ngabalukarkeun manehna bobor karahayuan komo deui geus wani ngaganggu nyetar sia. Tapi aya hadena oge pikeun manehna mah sabab aya jalan pikeun nyingkahan nyetar sia. Atuh cenah nyetar sia teh embungeun kakarna awal akhir mah tangtu bakal daek komo ayeuna mah pan Ki Jantrana oge geus jadi anak buah karna. Atuh dina embungna oge geus pasti bakal dipaksa hal eta ngajadikeun manehna beuki panasaran hayang ngajajal deui karna. Minangka lengkah awal pikeun maluruh Bahrowi manehna ayeuna mah teu ieuh bingung sabab pasti dina ngalakukeun kajahatanana teh pacorok. Da ayeuna mah maranehna geus ngahiji. Ku kituna Andi mineng ngadatangan ka palebah tutugan. Boh berang boh peting lamun peting ulu kutek we di dinya bari neangan panyumputan anu kira-kira merenah pikeun ngintip. Harita mah di lebah tutugan teh harieum ku tatangkalan utamana mah loba tangkal kawung pating jarumpluk. Alus pisan lamun keur dipake panyumputan teh. Hanjakal moal bisa dipake cicing salilana. Ku kituna terus we manehna hanjat ka palebah pasir anu ayana di belah katuhu anu brasna ka Gunung Guntur. Kabeneran aya anu ngawag dina sisi gawir, horeng teh lolongkrang tapak golontorna cai, sanggeus dipariksa tetela di jerona teh nyang karedong, nyarang kedong, teu beda jeung hiji guha. Cocok pisan lamun keur dipake tempat pikeun nalingakeun sabudeureunana tutugan teh. Andi naik seseleket nece akar ngumbing jangkar najan hese teu wudu nepi oge. Sanggeus dipariksa bisi aya oray atawa sato sejena nya Andi ngarasa eta tempat teh genah oge keur panyumputan. Genah oge yeuh. Moal mata katangen ku batur boh naik boh turun oge. Ngan meureun kudu nyieun tempat keur sare jeung taraje tina tali keur naiknya. Keur naik jeung turun. Palawargi sadayana upami ti Garut mah manggawe tinggal di belah kenca pami telepat mah aya anu ngewag. Basa eta mah di luhurna teh aya tulisan sapu jagat dina batu tah gawir eta. Bilih bade piknik atawa ngadon botra mah manggawe cobian. Sanggeus kitu mah Andi turun deui terus kukurubutan dinu bala anu anjogna kalebah tutugan. Tidinya norobos deui ka Cipancar. Saminggu ti harita Andi geus nyecingan eta guha bareng jeung si Ruyuk ti ditu mah ameh aya batur atuh sakapeung Adria oge osok maturan. Ngan manehna ngarahasiahkeun ka Ki Sahudi atawa ka Haji Sobana mah sabab bisi geruh kanu sejen.
Hiji mangsa sisinarieun Andi teh geus magrib kakara turun ti imah, sabab biasana mah geus magrib teh manehna geus aya di guha. Rupana mah harita teh nungguan Adria anu rek milu maturan. Teu lila kurunyung Adria nyampeurkeun bari diharudum samping poleng. Kumaha mang wawartosna ka bibi? Maksudna bibi teh pamajikan Adria anu ayeuna mah geus milu tumetep di Cipancar. Bade ngarencangan jang Andi we, cek mamang teh. Cek Adria bari lempang marengan Andi. Tapi teu kapapanjangan naroskeunna mang. Tara induk budak mah jangan Andi. Malah kaki Amir oge wawartos bade maturan ujang we, mang teh. Bilih Pak Haji milarian ngan sieuna teh waktos urang aya ditutugan. Di lemur aya euwah-euwah jangan Andi. Cek Adria ngebrehkeun ka Hariwang. Sae atuh pami kitu mah mang. Mugi-mugi we teu aya nanaonnya. Cek Andi bari sarua dina hatena mah ngerasa Hariwang sasat ninggalkeun lemur saterusna mah teu ngomong deui. Nepi ka tutugan ngarandeg heula ngadedengekeun bisi aya hal anu nyurigakeun nu kadenge ukur sora cihcir jeung ciang-ciang patemalan sarta ungkut-ungkut. Ulah waka kaguha mang di dieu we heulanya. Cek Andi. Mang ajang ngan aduh ieu teh mang teh meuli asa tiris-tiris teuing ieu teh nya. Urang bari udud deui heula atunya jangan Andi. Sami mang abdi oge urang di ditu we atuh tukangan tangka kawung meh tiasa bari udud. Cek Andi saterusna mah nyalingkar kana deket tangka kawung. Peledug we arudu daun kawung bangun nu narikmat. Keur kitu di pentaseun jalan beh luhur aya jalma anu tingkat tayep bari sasalingkeran siga anu keur ngintip. Sing horeng maranehna teh tayalian ti Wigena Sarja Katut Jimpo. Maranehna ngahaja ditugaskeun ku karna operasi di lebah tutugan bari Ari Bahrowi Sudinta jeung Ardasi mah di Lebak Jaro dibantu ku Jumanta Dulmanan Katut Sarkawi. Atuh karna jeung Ki Jantra mah ayeuna teh keur aya di lemur hujung anu pikeun nyetar sia mah hal ieu teh mangrupa hiji siksaan batin lantaran manehna dipaksa ngalayanan karna sacara salaki pamajikan kalawan teu dikawin. Karunya teuing nya nyetar sia palawargi. Sigana mah keur alus milikna Wigena teh sabaladna teh sabab tekung silila Torojo Delman anu panumpangna ngan saurang. Mang Ajo jeung kusirna anu tos balanya tidayeuh meureun. Sabot keur netek dina tanjakan anak korobas tina palebah rungkun bis sisi jalan aya anu ting garajleng tilu jalma ka tengah jalan. Langsung ngahadang jajalaneun. Atuh lain di kieu reuasna mireungeuh jalma anu pasti boga niat teu hade. Can naon oge Mang Ajo mah geus kokompodan dibarung ku brat-bretlotna sora anu kaluar tina bujurna. Malahan saking kusoakna calanana oge nepi ka jemlong lantaran terus ngompolan maneh. Mun nya ngangge popok atuh nya palawargi. Eren serahkeun duit sarta babawaan lamun si laing betah keneh ku melenang di alam dunya, ha? Wigena langsung nepikeun maksudna. Asa ku haripuna keur ngomong teh sia heuh. Usaha ari hayang duit mah. Cek Mang Darso kusir Delman anu lumayan oge boga pangabisa kasebutna Saehu di Nagara Tengah mah. Sat mesat bedog bari langsung malangkeun dina dadana. Apaan ieu oge keur usaha baraya? Ulah hayang keuhan hayang ngalawan ari beheung bung sapat mah. Wigena ngomongna matak seber lamun kadengena ku anu epesean mah. Anu ngadon ari Mang Ajo ngadon ngayak-yak we dina kuta. Lengkahan heula mayit aing dulu. Mang Darso bari sakilat ngegajeng kanu rada lega. Hahaha, gede kawani sia teh ha? Geuning nyaho
Sarja Jimbo karapuk tadel ah. Wigena marentah bari hiuk nyabetkeun bedogna bareng jeung eta Jimpo Katut Salja oge meh bareng narajang. Tapi ku kitu mah Mang Darso teh tapis oge dina ulin Cimande ngagunakeun bedogna mah. Tang tang tang. Bedog lawan sakilat ditakis gilek nyerongkeun badana bari suku kencana ditarik ka tukang geus kitu dina kecepatan anu luar biasa manehna ngagendak ngalengkah bari nyabetkeun bedogna nguwak ngawik. Jedak dampal suku kencana ngajejak Jimpo nu narajang ti kenca. Tapi sanajan sakumaha hebatna oge ari dikarep ku tiluan bari jeung ku anu tingkat pangabisana sababad jeung manehna teu burung we Mang Darso teh kadesak. Andi jeung Adria anu memang kita tadi ke ngadedempes bari ceulina teu weleh rancung ngadedengekeun kaayaan di sabudeureunana. Lain deui kagetna sabab di beh luhur palebah pengkolan tanjakan kadenge sorating belentrang sarta anu ting harawak. Mang, aya anu siga aya anu keur galungan Mang. Cek Andi bari ngantel ke curugna dina biwir isyarat sangkan Adria masang ceuli. Iya jangan ieu. Aduh, ieu mah jiga suara tukang es geuningan. Kama Adria tah. Punten palawargi, aduh kumaha tuh da waktosna ya. Keunah urang simpen heula di handeuleum sieum paragi nuna ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun nya palawargi. Ampun para lunuh kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu ditega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.